Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 4. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan ngalarapkeun kecap barang. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun. Wilu jeung nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta ngalarapkeun kecap barang kana kalimah. Naon ari kecap barang teh? Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap benda. Dina bahasa Indonesia disebutna kata benda. Titenan contoh kalimah ieu dihandap. Contoh, Bapa teh gaduh padamel 30 urang. Dina kalimah tadi aya kecap bapa jeung padamel. Eta kecap teh kaasup mangrupa kecap barang. Loba pisan kecap barang teh. Contona wae ngaran-ngaran anu aya di jero imah, di sakola, di jalan, di pabrik, sesebutan jalma jeung sajabana. Geura urang tataan hiji-hiji. Ngaran barang jeung contona. Ngaran barang anu aya di jero imah. Contona meja, kursi, bangku, ember, radio, televisi jeung sajabana. Ngaran barang nu aya di jero sakola. Contona meja, kursi, guru, murid, kepala sakola, bangku, bor, kapur, pamupus kapur jeung sajabana. Ngaran barang anu aya di jalan. Contona mobil, beca, sapeda, delman, nu laleumpang jeung sajabana. Anu salajengna ngaran barang nu aya di pabrik tas. Contona kulit, lem, paku, palu, kantong plastik, dus jeung sajabana. Anu salajengna nyaeta ngaran barang anu aya di dapur. Contona katel, kompor, cangkir, ember, boboko, centong, sendok jeung sajabana. Contoh ngaran sasatoan. Contona ucing, hayam, oray, sireum, kuya jeung sajabana. Eta kaasup kecap barang. Anu salajengna nyaeta sesebutan jalma. Contona bapa, ibu, nini, aki, adi, tentara, polisi, dokter jeung sajabana. Pancen lengkepan kalimah-kalimah dihandap ieu ku kecap barang anu geus disadiakeun pigawe dina buku pancen. Anu kahiji titik-titik wadah sapatu keur diberesan ku Andi. Anu kadua titik-titik pasuha mah nu cet hejo ngora. Anu katilu engkus nulis surat dina titik-titik. Anu kaopat Ani keur nyemir titik-titik nu bapana. Anu kalima di mana titik-titik sapatu nu mirah teh. Anu kagenep ieu sapatu kuring dijieuna tina kulit titik-titik asli. Anu katujuh bapak mah
Anu katujuh titik-titik bapak mah dijieuna tina kulit oray. Anu kadalapan gening ieu titik-titik teh bocor jang. Anu kasalapan kuring ngagoreng sangu dina titik-titik. Anu kasapuluh diuk tah dina titik-titik ulah nangtung wae. Esian titik-titik ku kecap barang anu aya nu tos disadiakeun. Anu kahiji kecap sapatu, anu kadua kecap dus, anu katilu kecap kursi, anu kaopat kecap oray, anu kalima kecap meja, anu kagenep kecap imah, anu katujuh kecap ember, anu kadalapan kecap katel, anu kasalapan kecap toko, anu kasapuluh kecap beber. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajaran bahasa Sunda dugi karengse. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.